Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun jejer carios anu kamari kakantun dina jejer carios Dendam Kabawapati bagian ke-13. Mangga tong hilap di like, di komen, di subscribe nya di Bandung channel Sunda Bandung Kidul. Mangga urang kawitan wae dina dongeng ieu dina judul Dendam Kabawapati bagian ke-13. Mangga sapados tinyang kolong ting kana waktos urang kawitan wae. Kocapkeun harita Bah Murka keur dibeberi ku ririwana Ningsi. Kula lemutan kitu nya ameh henteu ieu teuing ririwa mah asa ieu teuing ku jurig kitu nya muncut zaman Breto mah. Arek gelumpat ke mana sia Murka? Ku aing moal nepikeun ka diantep hayo ngeunah hirup sia. Aing nyeri hate nepikeun ka iraha. Gereuak mitra beheungna Bah Murka dicekek kitu nya, diangkat dijungjungkeun kalawang. Ningang batu guak atuh Bah Murka ngalawanan nu kitu mah da lain kudugal. Nyamperkeun deui Ningsi teh nyamperkeun deui. Aing moal sampeikeun sia geunah hirup. Gerewak deui mitra buukna cengut kalawang dialungkeun deui habak kanu tangka cangkring anu geus bolongkotan cucukna ge gerde mitra. Tangka cangkring dage cangkring geuning bareto mah aya nya tangka cangkring nu cucukan tangkalna teh bruk manehna boloboran getih mitra. Tongongna hampir narancep si tongong teh kanu cucuk cangkring bolongkotan mah pagarede jaba paranjang cucukna teh sareukeun. Teu kitu wae Ningsi oge can puas. Karawak deui beheungna diangkat, sirahna diangkat tina beheungna jeung sirahna diangkat deui. Dibawa ngapung ka luhur, ditotogkeun eta mah ka handap mitra. Ditotogkeun ka handap. Dipurageun. Bawa ka luhur dipurageun. Gejret teh atuh murag ningang kanu untung kanu taneuh, masih keneh untungnya kanu taneuh gari. Guak deui wae atuh mitra Bah Murka tu walakaya ngadedempes geus eueuh sora ngarenghap mah aya can puas keneh bari jeung nyarita. Sapanyang aing can puas nyiksa sia moal waka diparagatkeun nyawa sia Murka. Ngeunah teuing atuh jalma darma sia. Aing hayang nyiksa sia nepikeun teu walakaya. King geus waktuna ku aing dipodaran.
Mitra soranyi Nengsi ngajauhan kawasna teu hayang ngarogahala atawa nepikeun maehan Bah Murka waktu harita can waktuna aing can punah nyiksa can puas kocapkeun si Tompel lumpat ka panyumputanana anu di sisi di serong Gunung Asepan. Baru hurus was harus wes. Pilon, tolongan. Atuh mitra ruwasun si Pilon teh. Aya naon Kang? Aing diberi jurig. Maya ya zaman kieu ayeuna aya jurig. Di mana jurig? Sia masuk ieu plakuk. Aya aing ge di urang. Si Abah tuh dikekesek. Aduh, kumaha dia? Oh, si Minta geus narepikeun darinya. Siapa di itu keneh? Minta si Abah di itu. Aduh orang teang yuk. Mong aing sieun. Ayo aing keneh di reweng. Eta teh cenah mah tadi oge arek balas dendam. Diriwana Nyenengsi eta teh. Nahan ya euy, magaja ngaganggu ka urang. Bisi hayang nyaho mah euy. Ayeuna mah buka bubuk ieu we, terus terang. Nyenengsi teh digadabah kehormatanana ku si Abah. Nyenengsi anak Bah Dodo orang Cinangka. Digadabah kehormatanana ku si Abah jeung ku dewek. Jiga nama arek males pati. Da cenah geus ngajuruna tuluy maot. Pasti ngajungjurigan ieu mah teu sampurna balas dendam euy. Sia aing sieun. Bari jeung ngagabrug ka si Minta. Si Tompel. Ongkoh jawara, da. Maha atuh ari ngalawanan anu kitu mah. Tekung si Lila aya nu nyekikik deui seuri. Ari pek teh nya tiriwana Nyenengsi nutur geus apal kadinya nuturkeun da apaleun ka si Tompel. Tompel sia ku aing jero gahala sia geus ngagadabah kehormatan aing nepikeun ka aing boga anakna sia areueuh tanggung jawab nepikeun ka aing tiwas nangananana kan nyeri hate kari-kari sia hayang geunah-geunah. Si Murka ku aing geus digejretkeun. Ayeuna kari sia. Atuh mitra si Tompel mulubus kanu riungan babaturanana. Aing ngamuak hese newak sia. Sararo nyampeurkeun eta ririwana Nyenengsi. Gerawak
teh kanu punuk si Tompel. Kanu sejen mah teu teu malire kanu sejen mah. Kasih Tompel we. Da geus apal. Nu ngaguna sita jeung gadabah kahormatanana teh duaan. Bah Murka jeung si Tompel. Gerewek atuh punuk si Tompel kalawang bantingkeun dialungkeun tina sedong ka lebak atuh gorobas tolong oi tolongan aduh les-lesan Zorana Mitra ngagulutuk ka handap sarodot deui sarolot nyorodot deui nya nyeneng si nya etana lelemutana duka ririwana duka jurigna gitu nya Mitra pilih lepat tah keun we ieu mah urang ieu cari nyeneng si atuh nyeneng si geus jadi heulah mun ririwa mah jadi ririwa sarodot nyarolok deui ka handap bari ngalayang gep deui nyamperkeun di si Tompel kerewek di buukna sarua kawas ka Bah Murka gampleng kowong ditampiling ku nyeneng si ayo tulungan oi tulungan atuh Mitra baturna nu tiluan teh cing karurudu non teh cing karu ieu cing nararugtung arek nulungan Juri maneh eta geus Juri hampura Mitra lepaskeun batur kuring eta naon make jeung dikitu-kitu ngajaran daug sia mah ku kuring ge moal di kumaha teu urusan kuring mah jeung si lain jeung kabeh marane lamun hayang binasa hayang marodar sok ku aing dilayanan sia kabehanana ari teu hayang marodar mah bari jeung garewek Mitra dicungjungkeun si Tompel kalawang deui dialungkeun pas pisan kana cadas atuh kusek teh si Tompel teh eling teu walakaya deui kalayang deui nyampeurkeun nyeneng sih teh can sakumaha panyiksa ti kuring batin kuring nepikeun ka ajalna gara-gara sia jeung si Murka genah teuing ku aing lamun ayeuna sia langsung diroga hala aing hayang nyiksa sia heula nepikeun ka ripuhna leuwih nyeri batin nyereuwih nyeri alabatan batin kuring sia ukur disiksa kieu ku aing tapi aing ngarasakeun ka nyeri hate aing batin aing nepikeun ka ajalna aing Mitra atuh cing paruringkak bulu punuk eta anu tiluan cing bararetek keun bae si Tompel tinggalkeun we malahan mah baralikna deui teh lain ka serau kawasna mah ka pilemuran duka kalemur mana tah nya Mitra eta mah teu kakocapkeun jangang naoge ti awalna oge bubar eta mah kalabur kitu si Minta ge kabawakeun kabur sakitu sobat si Tompel
Tompel gegerungan. Aduh, aduh, ampun, ampun, Nyai, ampun, ampun. Ngeunah sia nyebut ampun. Aing eueuh hampurana ku sia bareto nepikeun ka di rogahala kari-kari sia menibabari minta ampun ka kuring. Aing mah nepikeun ka iraha moal poho sidik nepikeun ka ajal oge ieu aing can balas dendam ka di sia duaan mah. Moal tenang hirup aing di alam barka. Di alam barja duka di alam barkanya di alam kubur we kitu da ari nu tos dikubur mah nya mitra. Hapunten da dongeng ieu mah. Malayang deui mitra ngineng si teh nyampeurkeun si Tompel. Grewek sukuna si Tompel dibawa digusur. Digusur tapi teu diangkat. Waduh mitra sok rasakeun garanya. Dina cadas anu marencos, dina cadas anu taringul digusur. Wah, atuh baroboran getih tonggongna, sukuna, leungeunna, puguh ning sirahna mah jiga asa ceuk rarasaan manehna mah asa geus bejad gitu da jeung ngedegor cadas. Ampun atuh Nyai. Ampun atuh Nyai. Ngeuteng disiksa paehan we atuh akang teh. Ngeunah sia make jeung hayang dipaehan. Aing moal ka maehan sia moal ka maehan si Murka. Saacan aing puas nyiksa sia. Paehan we atuh Nyi, akang teh paehan. Daripada kieu mah paehan. Moal. Ngajauhan eta sora mitra si Tompel cuel we di dinya. Ngaso heula mitra, ngaso. Urang teraskeun deui mitra. Cag tuna ngineng sih init eta dieu ti patempatan eta. Balik deui ka patempatanana pamatuhanana ayeuna mah di tangkal caringin anu waktu harita manehna digadabah. Urang caritakeun si Abah Murka. Si Abah Murka geus ngulisik. Haram jalah jurig teh. Ulu aing asa bejat alah. Aduh, marakna di barudak. Kalapur gitu, ayo. Beheung. Ngararasakeun ganyeri panyiksa ti Nyinengsi.
karayap kakarayapan malikeun bari heunang kuban kakarayapan bari jeung hayang cengkat malikeun awak jadi nangkara tina nangkuban bisa keneh ari diuk mah geuningan jol diuk ge sugan teh binasa nya mitra efek teu acan geus kitu nyarane kanu tangkal waru jadinya aya tangkal waru tangkal cangkring nya saha ngaran di leuweungnya eta tangkal sagala aya pecapkeun gancangna carita berai weh beurang Bah Murka gudang tina sarena da kasarean di dinya. Aduh lalih nu kieu awak euy aduh ngabatak-batak leungeun cing dadadak-dak cik paleuletok suku dikejet-kejet leungeun dikejetkeun dredeg cangkeng amat ajianana sila sidakep manehna teh berkah mitra elmuna teh na bener pangaweruhna teh ngan tatu mah teu areuweuh ngan pangawakan jadi jag-jag deui geus kitu mah cengkat maju ka arah kalamping Gunung Aseupan di perjalanan manggih aya susukan leutik cai nyusu aya cai euy kabeneran aing nginum heula atuh mitra nengkorkeun daun waru ditengkorkeun siuk leguk siuk leguk bari jeung neangan pupucukan anu bisa jadi piubareun anu tatu peungpeung aya cai jumret babadotan sagala daun papaitan daun babadotan sarupaning deblang daunan we kitu nya nu ceuk manehna bisa jadi ubar digesek dibubukeun digayem pura dieukeun terus ditahkeun ditampanan kanu daun waru tadi ledak we kanu tatu na beungeut na beuheung dadah teu nyareri teuing teu pareurih teuing awak jag-jag geus manggih cai leumpangna ge geus teteg deui deg-deg atuh manehna teh leos init maju juga serong panyumputanana anu di lamping Gunung Aseupan sakitar 10 meter ningali aya nu ngajoprak saha eta euy nu ngajoprak aduh saha kala bisi anak buah aing oi kadario anu nemalan si dikalalabur tiluan mah mesti kamarana si minta ge eueuh geuningan si tompel oi tatuna oi ngali tongongna
Aduh, weh. Pel, pel. Bari guyah-guyah. Eling keneh maneh. Keletet atuh matana teh si Tompel teh. Meletet. Bah, eling seetik. Oh, siapa jeung eling saeutik. Wah, ripuh bah. Awak anu nyiksa ku jurig bah. Teu bisa ngalawan ka jurig bah tuh bada kumaha lawananana. Oh, sarua dewe ketingali ye. Beungeut nanaon peuheung leungeun raraget. Ari ku bedog mah teu neurak, kepakarang mah teu neurak, tapi euy gunung kitu disiksa mah aing kuat kadarwang kieu. Bah, aduh sarua ya ge, aduh. Aduh, bah ieu tinggal ikut ka meureun jiga ada uang ieu dina punuk bah. Euy, dawang pisan jiga nu dikadek eta mah. Eta tah kanu cadas anu mencos. Tinggal atuh. Kedewe karek nahan ieu. Nahan cai urang nampi ubareunana jamret deui atunya. Mitra si Bahmurka teh neangan piubareun da di dinya mah aya cai paraheung geus tempatna kitu nya geus aya cai pancuran paranti maranehna pangabutuh sapopoe nya dicampurkeun sarupaning daunan teh digayem dibura-bura kanu tatu si Tompel. Mitra kasih Tompel mah eta ilmu Bahmurka teh napel da dibadura-bura kanu taratu teh teu karung silila lalita eueuh tapak-tapakna acan nyerina ge jiga nu teu tos disiksa. Aduh, bah. Nuhun pisan atuh ya abi kuat. Nah jadi cager pisan kieu. Nah hari abah kumaha eta teu bisa ngubaran sorangan atuh abah gitu. Euy syarada kudu dibura euy, kudu diburakeun. Ieu mah kukuring dipopok-popok we, sangkan teu nyareri teuing, sangkan teu pareurih teuing. Mitra, cag urang tunda heula carita si Abah Murka jeung si Tompel ngarampih ka sedong panyicingan padumukanana. Anu tilu mah baturna geus teu kacaritakeun deui kumaha caritana geus arareuweuh. Urang caritakeun di Cinangka. Bolak-balik we dekoknya mitra ai dongeng mah. Da lamun loba teuing lemur mah lieur jadina. Isuk-isuk rebun isuk-isuk RT Juma arek ka sawah. Jang RT, kamana Jang RT? Ka sawah bah. Benerkeun cai ya. Sugan alus poe tahun ina panen ayeuna mah da marontok ararus sawah pare teh. Syukur atuh sakalian we geus ku Jang RT nu abah ge. Abah geus teu kuat. Insyaallah atuh bah. Keun kukuring urang caian urang bebener. Mitra rada lumayan si Abah Dodo pas sawahna kebonna rada aya. Rada boga gitu nya. Malum di kampung gitu. Aduh, kitu we nya bah. Abi angkat heula bah, sawah bah. Yah, assalamualaikum bah. Mumpung isuk keneh. Mete panas barang gawena. Bari jeung rek ieu nyacar galang.
jadi ke RT. Ieu jeung RT bekel ieu. Aya ieu seupan tales haneut keneh. Diperlukan ku kalapa menang marud besjang di sawah engke. Atuh, nuhun pisan atuh Meja. Nuhun ka dieu atuh Meja ditampi yeuh. Jangke di sawah di ditu. Bari sabot kadaguan si Nyai nganturan. Ieu. Tap atuh mita tak ditampanan bungkusan dibungkus ku daun waru sababaraha rangkep ditalian ku ditalian ku ye daun kalapa ngora naon teh daun kalapa ngora teh naon eta we kitu nya mitra daripada dibahas bari jeung poho tuluy mah nya ngadongeng ngahuleng hampura Pak Muda apal atuh mitra teu kakocapkeun di sawah di jalana ka sawah nepi ka sawah cut kanu pagawean kumaha ilaharna di sawah geus kitu caritakeun urang nyaritakeun di Bah Dodo nu di imah si Otoy hudang geus hudang teh kacai maneh hudang karek huda karek hudang jang euy hampura mitra karek hudang mohon abdi neme gugat tapi da tadi teh tos salat subuh teh ngagoler deui we. Keun bae atuh ari geus salat subuh mah. Tuh jika sini nih minta cikopi jeung aya seupan taleus cenah bieu. Ya atuh mohon abdi bade ka jaman heula teu raraoseun teu ibak heula mah barang tuang. Syukur atuh jik. Mitra kocapkeun di deukeut tangkal Caringin. Di tangkal Caringin teh aya baju di pangpuncak-puncakna tangkal Caringin baju kampret hideung kawas bebegik sawah dikitukeun. Kapanggih Ujang Sulaiman anu arek kacai atuh gujrud mitra nepikeun ka si RT oge istilahna mah balik di sawah teh rada muru ka tangkal Caringin. Kocak pas nepikeun ka tangkal Caringin si RT teh rada ngorejat bari jeung alah mitra waktos kabujeng seep apunten nu kasuhun bilih seueur balelolna seueur lepatna simkuring urang cagelayetuna jejer cariyos dendam ka Bawapati bagian ke-13 apunten nu kasuhun seueur pisan kalepatanana balelolna tagteg dogna maklum simkuring paud tong hilap dukung simkuring ka baraya saudara salam dunya di like di komen di subscribe komena diantos supados janten anu lepatna ku abdi tiasa didanglos dirarapih dilangkung rapih sakitu nu kasuhun dongeng ti simkuring ala kadarna mugi janten hiburan mugi sararehat sadayana ditebihkeun tina balai teu weleh ditang tayungan sadayana mitra saudara tang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae ti simkuring dina dongeng jujur cara najina judul Dendam ka Bawapati bagian 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.